Cinta, kasih tercinta entah Obos Sunda. Assalamualaikum. Bijanya ada kedatangan tamu jangan. Saha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena diomongkan dia ya tamunya. Alhamdulillah. Kang Asep. Mohon. Kang Asep. Sama. Iya. Kali mana itu? Apaan Asep teh ningali. Sanes teu dulu ningali awalnya punten. Dah mang Kang Asep. Alhamdulillah saya. Jam sabaraha teh ditu? Abi ti tabuh ti lu. Jam 7 subuh. Aman. Ya. Oh, iya. Apunten aduh. Malam udah bisa sabi nuju. Oh sesamun. Papa tebihnya capek. Mohon. Kela. Kacapan anak. Bulan kumaha gitu? Bukan dibalik. Kacapan. Oh, dibalik ya. Sanes kitu. Pamengang kacapan. Kacabi punten. Mohon. Tadina kieu. Mohon. Lepat. Kumaha kumaha? Kieu ai kacapan mah. Oh, Mohon. Sok cobian. sebian. Anggo di anggo. Ada kieu. Dibalik kene. Cobian, kowe. Mangga cobian. Sok bener keun. Tah, gitu anu bener mah. Abi teu katinggal Pak, cobi pangmasangkeun teu katinggal Pak Abi. Tah, kieu masakeunana tuh. Oh, gitu. Oh iya. Gitu. Terus ya, terus. Nah, ge kudu tarakti. Atuh nuhun. Oge. Mas Rali kalah. Oh, bener. Ya, sebenarnya iya. 8 kan. Teu ningali bener. Terus. Abi hayang amungan we ye cenah ka bos. Amungan, atuh batos heula ka biti pangalibetkeun di dieu. Wah, kasawios. Sawiosnya punten pisan teh. Saya aya mangga tuang kendang atuh boy. Bios lah. Repot. Pada aya naon ka dieu teh? Hayong silaturahmi. Silaturahmi alhamdulillah. Hayong Mun silaturahmi. abi teh ningali na YouTube channel Obos Sunda. Obos Sunda Hayong atas ngiring. dugi ka ditu. Alhamdulillah mangga. Nonton aya bade ngiring ngahibur we di dieu. Alhamdulillah. Manawi tiasa gitu. Mangga hatur nuhun pisan. Tiasa bi. Biasa mangga. Aduh siap atuh. Bade ngiring ngahibur Mangga. pemirsa Obos Sunda. Oh mohon mangga sok. Kela pan apa tebihnya Mohon. bili hoyong Oh, aus. aus. Atas sekedap. Mangga. Ya, telah bentar. Mana? Ah, iya. Oh iya. Kela Kang Asep. Kumaha? Kilas inget hayam. Asep tidak suka. Oh, teh kuabi itunya. Alhamdulillah. Tiis. Alput. Mangga bagi ngalagu mah. Siap. Anggo Musik. Ulan Di Jakarta kan di tebihnya. Tebih. Apa pangitunya hoyong. Hoyong keluarga. Ayo. Antos sekedap. Di pamasakeun kuabi. Mangga nuhun. Hese. Alah, hese. Kenapa? Biasa. Iya. Dituang heula. Capek mohon. Lah Asep. Kumaha deui? Tilas cak-cak kumaha ieu? Oh, saya tidak suka gelas cak. Mang kuabi. Mangga. Atas. Boleh saya bernyanyi? Oh, boleh. Oh iya. Bisa pakai musik? Musik. Kalau boleh tahu lagunya apa itu? Itu apa namanya? Kan ada Kembalikanlah Dia. Itu lagunya. Kembalikanlah Dia. Kieu eta Kang Asep. Mohon. Pan Asep teh ninggal. Mohon. Panten posisi mik teh moal tetep. Oh iya. Pang-pangnya kerencangan api. Ya boleh bagus. Terima kasih banyak. Kang Asep melagu Mang Ayan cepeng nih. Kita kan ke mana? Ya. Awi musik di kantor. Terima kasih. Baik, mana miknya mana ada sudah dekat miknya? Ini ada. Oh iya. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia. Saya akan mencoba membawakan sebuah lagu yang berjudul Kembalikanlah Dia. Tuhan
Tolonglah hamba-Mu dari sengsara karena cinta. Tunjukkan kemana langkahku ini, kasih tercipta tinggal ku sendiri, dia yang paling ku cinta, dia yang paling bersayang. Aku mohon kembalikan padaku, kembalikan padaku, tunjukkan kemana. Naon atuh itu? Naon? Sia kan adi kan bujur tuh atuh. Apaan abi teh nuju nyanyi? Nyanyi. Mohon. Kelas kumaha? Teras mikna teh ku sia tadi ka itu ka dieu keun. Nya abi nuturkeun da soraan lamun teh dituturkeun mah. Lepat aset. Make lepat kuringnya sih Panas salah mah tuh. ningali. Mohon. Ningali. Mohon. Abi tadi dipasarkeun ka mangga nyepeng mie. Mohon. Tas kieu. Terus. Nya dipikeun mie. Mun hoyong cicing mah simpen dina stand mie. Berarti Kang Asep teh kieu moal ka ditu ka dieu lepat saha. Nya si eta tuh make ka itu ka dieu keun mikna cenah teh cicing atuh. Mung disalahkeun. Kapan teu ningali. Nah, atuh makin nuturkeun, berarti ningali Kang Asep teh. Berarti ningali. Aeho. Ya. Salah Kang Asep. Kan urang teh caritana teh katingali. Iya mah, karena bujur. Jika Urang kata nuturkeun lagi. Berarti salah saha? salah Kang Asep. Allah. Pada ngopi. Angos. Ngopi.